saking prawingwa toyam wiji saking prawingwa tinalangan ampel gati tuyang mija saking prawingwang tinalangan ampel gati irina sekarap penuji sekarap penuji bakas story aduh ampun ya ini memang usaha mau usaha tapi tidak gitu salah kia lain ani tengah bukti dagang nyata na ngiriditkeun pon kitu deui obat ilaha illallah muka bengkel kieu bengkel duh kuduna mah aya plang di hareup teh dagang tahu geuninnya teh aya ngabengkel duh ieu busi mungkin teh busi gitu ngabengkel aing teh euy duh obat ilaha illallah si Ewon datang ke dieu euy ngabengkel teh pajak-pajana si Ewon boga kereta mesin cenah nu anyar ayeuna rusak ira dekok ya abong sumpah tukang seni ngabengkel oge euy lu ieu nu salah teh mureun ieu mobil ieu kabelna digana tak iya bener iya tak tuh kabel tuh ada kecapi deh aduh ampun duh nya iya juga rusak teh busina ya tengah sih sapoe paling nu datang tiluan bari jeung tara marayar nu warawuh hungkul mending kene ngadukun aing dihitung-hitung jadi ajenganku jadi ajenganana aing pada ngomongkeun wae sudah dipikir dibulak-balik euy jadi ajengan dewek ai dawah teh tangga kaluhur awak begung geura huntuk ka hareup bari peureum nya pasti pada ngomongkeun ai beunta mustami geus eueuh ai beunta mustami geus eueuh keur rage anjing berbutulang ampun ya di PHP-an jakat kadon pakai meli jaket ku aing hidup ampun di PHP-an kurban dipakai hajat ku aing aya kesempatan kan atuh kitu udah teu nyatu aji mumpung eueur mah eueur aing teh jadi ajengan awam di dinya we ngulibak paling menang oge idangan kebatur ngewaan aing teh rumasa we duh ampun obat ilaha illallah ieu nu rusak teh mun ieu tapi bana ieu teh ban mun teu salah mah radia belegug radia teh eta bahanna nu tina roti teh geuning ditincak teh beak ieu duh ini kita mau bisahan diomean ku aing teh. Udah bogaan mobil teh. Nya teh dewek teh manggih mobil di jalan digusur ka dieu sugan anu boga ada nyusul. Ada puguh diomean ku dewek jeung mesinan deui. Urang ku kuda we dudut. Ganti ku mesin logi. Datang eueuh. Jadi jelema teh ngahararina we ku aing jadi ku tukang bengkelna aing pada ngahina cing cererowok. Kemari aya nu rekomean eta pelek. Atuh bisa nya kapaksa we dibikeun ka batur ka aing.
Aing paling bisa oge nepungkeun kabel. Come back to me, come back my love. Please me why all do you student. Yesterday love me again, please me why student. Independent yat me lasi do you babeten. Aduh, aing bingung. Pasen kan. Cek batur ibu kota teh ngajamin kana kesenangan hirup. Dipikir-pikir ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Reka ibu kota kejam lebih ti ibu tiri. Reka ibu jari, ibu guru ngamek. Kudu ka mana aing neangan kipayah ya. Jauh-jauh ke Jakarta aing neangan gawe, tidak ada lowongan. Kesana kesini tidak ada lowongan. Dina aya lowongan lagi teh seimbang jeung keahlian aing. Itu naon deh? Terima reparasi tahu. Hei! Hei. Sila intron. Wah, aduh. Ya ilalo. Itu kek. Sate itunya. Ya, bilang ku pohon deui. Bener gelo alus nasib euy. Di dieu ayeuna teh. Gelo teu sangga nya cacakan kuku petot bisa. Ayeuna kamu aja. Ayo kamu join. Sampai geus dihidup nama dek teh boga penyakit hepatitis B dek teh jadi kubatur teh pada ngajauhan jadi dewek teh kapaksa we nyin bengkel di dieu ye Chef. Oh, asalna ti rumah sakit meureun ome pispot. Jadi pengalaman. Jadi pengalaman dewek teh jadi muka bengkel ieu teh. Aduh, ayeuna mah tara ngadudungan jeung Juragan Arjuna, Juragan Gatotkaca kita. Dek teh jauh anu mah euy. Juragan Arjuna mah kaing teh geus cueu. Cenah bejana ke Argentina Juragan Arjuna teh. Juragan Gatotkaca ayeuna teh geus didenti ku si Batman. Juragan Antarjaga ayeuna mah kapepet ku McGiver atuh marukankeun teh. Matak euy. Tadina saya sugan di dinya aya lowongan dinya kan alus gaul cicing di kota. Hayang jadi neat reader ka saha nya? Hayang jadi. Padahal bengkel. Dewe teh kapan keur nyitakeun ieu? Oh, mobil bisa ngomong. Mobil bisa ngomong. Mending nyin kareta mesin bisa utah. Can aya. Bener maju euy. Lain siling rek ngomean naon ka dieu? Tadi mah di dinya buka bengkel mobil. Ieu kolor soe yeuna ye. Naonana? Tah loba bujur. Sugane nyamung. Lain. Naon? Ngomean ka toko emas. Eta ge rek ka toko emas, ngan toko emas teh keur ngomean kenteng. Aduh, aing mah teu sangka saudara gelo teu sangka urang ngimpi naon teu tingnya. Da saya teh penting teh ngimpi di udang-udang selang. Bisa papangi. Sarua pisan jeung dewek euy. Ngimpi naon dari Kang Epot? Ngimpi di udang-udang jepit. Bener. Lain Chef di Margahayu raya keneh. Di mana deui atuh sacang kewok ge lumayan di dinya. Bejana di Blok R. Di Blok R bubuhan eta ditulungan ku Pak Maksum Sudrajat jeung ku Pak Tan Rusmita kepikiran rakyat. Heeh. Pak Chef, pengalaman teh euy. Naon? Kulantaran sangsara hirup nya euy. Nya tina peurih teh peurihnya. Tina peurih dek teh terus moro kitu ka panyairan pagih jeung Kang Haris di nya ngalalubang dek teh. Jeung Pak DM. Pak DM itu ngalalubang. Panyairan ngalalubang jeung Pak Haris. Menang Japati. Menang Japati. Aduh ampun. Ade bisa. Ayo ditiir ku dewek londok. Aduh ampun. Ngomong-ngomong cing atulah bejaan da. Saya ge beja mah geus kadenge. Beja mah geus aya salenting bawaning angin kolepat bawaning kilat tembung rawat-rawat gendongan lan pikulan. Cek dalang baheula teh mah. Oh, dalang baheula nu payu. Beja mah geus kadenge. Nyaho si cepot nyaho. Cing si cepot. Si cepot geuningan anu bibirna jadi nguntuna hiji. Terus itu mah maju ayeuna hirupna. Cenah aya beja teh. Sapraka Cirebon. Kapan teh meuli udang rute teh di teh. Tadi Cirebon teh. Literasi. Nyimpang aja ka Majalengka ka ieu warung sangu Sinang heula. Sinang heula kadinya. Bari ngomean pan. Apa ono? Lain aya dari aya jelema mah nya jelema aya paribasa kagorengan masa jengkal jadi sadeupa. Sadeupa jadi 1 meter, 1 meter jadi 1 kilo. Ruk mas ayeuna 1 kilo teh 2000 teh korode teh ayeuna diranca ekek di pasar. Marukankeun teh. Ieu mah bejanya beja. Atuh dewek moal angeus beurang ngomean mobil teh moal ngobrol mah. Apa dewek teh teh aya nu passion. Poe. Ieu teh mobil. Ari bana kamarana. Manya aya mobil kieu.
Eta salah nempuh pariksa ka dokter mata eta panon. Lain. Ieu malin mobil korek api. Ampun ting. Dengekeun heula cik dek teh kieu. Geura nya minta supaya dihakiman ku si leuing. Sep. Dek teh aya mobil ngajugruk sisi jalan. Terus cek jelema teh pangomeankeun cenah boro digusur kudu ka dieu tak eta jelema teh urang mana da bajuna teh rubat rabet. Cenah mah nu gelo teh. Har. Atuh rek ngomean anu gelo. Ngaranna nu gelo mah omeaneun. Lain ieu mobil geura tempat ku si leuing ieu kabelna dicabak dengekeun. Tanya halus kana kacapi. Tuh. Aja cicing eta ban tepak. Jika kulahan ternya. Bener imah mobil aja. Ya mau lebih teknik trader. Asongkeun ka RCTI moal burung diduru. Bisa jadi. Bisa jadi ya mobil teh tadina gaul jeung tukang seni. Mobil lainnya. Keuni tongongna mobil gara tinggalkeun. Tah. Oh benar ya. Juga nama saya ini. nggak geus butut. Nu hareupa teh keneh tah ieu tah. Atunya. Bang. Aduh, kade bener. Bang. Iya bengkel. Itu we. Bang iya pang dorongkeun ieu motor ih. Hah? Rek dangdan ieu motor ieu bengkel lain. Itu saha? Kan simkut ya. Simkut. Pepotongan aing teh sateruna. Anjir, geus gining deui ke make helm. Itu make helm. Mana? Tuh, kacamata helm eta teh. helm jurik. Mana helm? Alah, aya ka. Kamu kenal. Akang. Pang dangdankeun ieu motor ih. Naon anu atanana? Iya cenah mah gugusieuna. Nanti. Nanti. Busi urang di jam busi. Ayo pang dangdankeun ieu uing. Baik pangdandankeun meureun pangomeankeun. Pangomeankeun piraku motor kudu motor teh dirokan mah. dituntun. Oh iya dah, naon ieu motor jadi peot kieu ieu na. Bakat. Sugan teh motor geuning kok dading. Nya, tah cabaknya beye. Lain di mana mana teh jam mana teh? Di dinya we. Di mana? Yen teh jauh di sisi cai. Jadi kunti anak. Oh. Nya di mana we, Kang? Malu mah ieu jelema lengoh mah kitu. Lain geus maju boga motor bajana jadi sekretaris mana jam? Oh, lain jadi sekretaris deui. Jadi naon tuh? Kuring mah Kang. Yo, geus pengalaman kuring geus aprak-aprakan ka mana-mana. Lain sapat diserahkeun ku uing geus 4 tahun setengah teh ka mana wae teh jam? Nya mangkat teh ka Amerika. Aya naon wae di ditu? Di teu geuningan loba cara. Mata oge Kang jadi jelema mah. Akang baheula ka ijem geus teu neuleuh ku sabelah mata. Entu. Diacuhkeun. Teu da bari hees neuleuhna ieu. Tuh, teu nincak sabelah-sabelah. Ijem teh dikungkung teu diawur dicangcang teu diparaban. Entu. Ayeuna manggih ka peuri jadi maju akang mah hirup kitu-kitu geuning tempo ijem mah. Tempo kuring tuh. Tempo tuh. Dasi dikelek. Ai ku kitu teh mah nya jamnya jelema ngaran-ngaran jelema geuning aya na paribasa naon teh jam? Nya ai jelema mah pan aya ucap paribasa. Jelema hirup naon teh manuk hirup ku bujurna. Manuk kiber ku jangjangna. Jelema hirup ku hitutna. Saruana sia mah. Naon coba Akang? Manuk kiber ku buntutna. Jelema murah ku jejer. Manuk hirup ku jangjangna. Jelema hirup ku akang. Kan gitu. cek aya paribasa. Ai jelema mah kudu legok tapak genteng di talian ku karet. Legok tapak genteng kadek. Dan dina hati jelema teh geus kirata teh kan. Jelema marejel na beuteung emak. Ai manusia. Manusia manusia. Ai jalmi. Jalmi ajal teh misah-misah. Ajal. Lain ku bisa. Aduh, marukankeun. Ai hampir beakeun teh we. Siapa dulu dong? Siapa dulu dong ibunya? Mau didangdanan eta motor? Lain naonana nu ruksakna teu kudu puguh. Oh jadi nanyakeun ka kuring, apan Akang bengkel? Eta pariksa heula naonana. Bemiti teh ti imah tadi teh. Ti imah. Tah bemiti maju teh motor teh kumaha? Mitina teh di beselah heula ku kuring teh. Diselah. Oh, diselah. Tah. Datang kitu wae. Naonana tah ai kitu? Beberak bekan teh naon teh penyakit beberak bekan teh. Oh, Kenteng di imah si pariksa. dipariksa. Genteng. Nah, Naonana? kentengna si pariksa, kenteng di imah. Genteng bocor. 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 Tina bocor kenteng.
Nah, ieu motor teh tidak bocor kenteng. Beberek bekan. Namun jauh saya teh jeung muning. Kapan muning dewek cek kabur. Muning jara rau itu ngomong teh kumaha teh. Ieu mah nguruskeun motor. Motor teh miti. Kumaha ke dongeng motor teh nu ijem. Anu kuring. Ini ti imah. Di imah. Ditumpakan. Henteu dijingjing we. Henteu daekeun hirup. Jadi mogok teh geus di imah keneh. Di imah keneh. Ayo maneh boga motor gitu teh geus boga SIM. Encan. Aduh. Can boga mun si Kosim mah boga. Si Kosim mah lamun titah ngaput si Kosim. Ai SIM aduh aya mah. Ayo SIM teh surat izin mengemudi. Oh, gitu. Tah kudu boga eta. Tah. Lamun teu boga eta engke tabrakan di jalan teh rek kumaha? Tah. Sok, engke lamun boga SIM engke teh ijem teh tabrakan di jalan aya jasara harja. Tuh. Nya Sep. Terus Kang. Jasara harja bener? Jasara harja. Nyanto ijem jasara harja. Nah, Lamun dahar eueuh deungeunna tah jasara harja teh ngeunah teh kecapan. Si belegug mah. Ayeuna teh geus modern. Tong make jeung dikitu-kitu ngomong teh. Jasara harja teh nyaeta aya sumbangan duit di ditu. Nya dibere ti Bapak Polisi. Asuransi jiwa model kitu merenya. Tah ayeuna turutkeun ieu teh pepatah ti Bapak-bapak polisi teh anyuran ti Bapak Polisi teh supaya keur ngalancarkeun dina jalanna lalu lintas. Lamun ceuk bahasa Sunda mah lalu lintas teh naon teh? Lalu lintas lah. Bahasa Sundana lalu lintas mah eta mah bahasa Irian Jaya. Patali marga. Patali marga. Jadi urang teh di jalan teh cing sopan. Ayeuna coba di Bandung ayeuna tiada hari tanpa macet. Tuh. Ieu teh akibat naon? Teu disiplinna. Teu disiplin eta supir-supir teh. Supir. Mobil keluar unggal poe jalan anger wae. Tuh. Apan keuri-keuri ya kawangun. Keuri-keuri ngawangun. Ngawangun tuh merukan urang kudu dirojong. Ieu mah ulah ngalangar. Antri teu digugu. Hayang paheula-heula. Padahal budaya antri teh pan lumayan. Cing sok ijem aya antri naon? Antri. Oh, saurang di antri. Geuning eta nyaho. Nya. Jadi kudu ngalut ieu. Ya, hayang kuwi ada disalahkeun bieu teh. Ieu mengaco wae ngaromongna teh. Kang, si ijem mah atunya. Ijem cing sing loba daek maca tah baca. Dibere korannya, dibere pikiran rakyat anu dibacana naon cing? Naon? Neangan anjukeun TV, neangan anjukeun radio, teu dibaca berita-berita lain mah. Ingan atuh. Eta loba ayeuna mah geus budaya nganyuk pan. Mobil nganyuk, TV nganyuk, segala ge nganyuk. Kawin dianyuk ayeuna mah. Aya kitu. Aya kawin dianyuk. Kumaha? Pokoknya mah mas kawin 2000 dianyuk. Tarima abdi nikah ka Imas putrana Haji Hasan, kalayan mas kawinna 3000 dianyuk. Jadi nganjuk wae nanaona. Nganyuk teh ieu mah maca koran teh neangan anyukeun. Kawin masalah. Kawin masal. Sok eta omean. Oh itu motor kene ieu kana motor cenah omean motor. Ayeuna mah kieu we. Da motor ke hirup motor mah. Mah ieu mah kajara roh heula. Di jero aya. Cai tah. Aya ijem puasan teu. Eta bulanna bungkul. Ijem eta mah lain babat, ban urut. Digegelan ban urut. Oh, sugan teh ban ieu teh. Sugan teh jalabria buleud-buleud. Ayeuna mah di jero yeuh ka jero roh heula. Aya yeuh. Urang sono yeuh urang ngaradio urang diskusi mending ge urang diskusi kada jalan bener. Heuh kumaha carana sangkan urang hirup ayeuna kamajuan. Tah, moal kieu. Ulah manoton wae hirup teh bener tuh. Teu kabita ku bus jadi presiden. Sok, bukankeun teh. Saddam Hussein ayeuna kumisna kanel. Tapi kamari mah nyukuran Saddam Hussein teh. Eta mah Saddam Hussein anakna Watono. Oh, di kadupana. Lain urang. Oh, bener. Kudu bisa bedakeun mana Saddam Hussein, mana Haji Aep. Oh, da eta sesuai geus dibedakeun. Mana Jalabria, mana Sampurit. Oh, bari karopi teh? Hah? Bari karopi? Karopi sok jam. Sok jam. Heeh, da nya kitu teh ada bujangan teh jam. Nya. Ai mane mung dibalikan deui mah ku dewek. Mungkin geus aya nu eta Kang saya nu harupan. Apaan kieu geuning ai dina seni masuk aya geuning. Nya. Pemaksa dan Oh, benar. Dupi neng sajenengan. Eta lah. Aya maksad nyi jem. Opo sajenengan nya bisa Sajenengan salah tuh. Aya maksad bade ngiring mikanya. Jawabna kumaha sia jawabna.
Aduh, abi rewas ngarenjag asa kageba. Terus? Wasta abi. Kun ijam anu kata. Hai. Pada naon akang pedatakan. Atuh dilagukeun. Dilagukeun? Sawang sulna. Sawang sulna. Ukang. Ukang tesa kaceneng. Ila gendang. Abi rewas ukang ngarencag asa kageba. Aya kene Kang, aya kene. Ayo Asep Teruna bisa nyanyi. nyanyi. Bening we urang aya satel mah urang-urang ngamen atuh. Bener teh? Bener. Eta Usaha manaon wae nya tuh, Kang? tah ku ayana urang bisa riungan kieu berjamaah teh sok aya pikiran-pikiran anu anyar. Ide. Nu mata ku agama kudu mineng berjamaah oge nya. Ku agama dititah teh nya. Bener, urang enes nih. Heeh, ayeuna anu jadi pokok poe Jumaah. Poe Jumaah. Riung mumpulung di masjid tah cing ngahasilkeun hal-hal anu baris hasilkeun Manfaatna dunya akhirat. nya akhirat. Ayeuna mun ayeuna nyanyi Salah aya urang tiluan. Nya. Ari dina obrolan eta mah kapan aya pikiran anu anyar anu bakal ngahasilkeun. Anu pentingna dina ieu obrolan teh kapetik hasilna Kala emerna. tuh pikir oge bener itu geus salah. Emerna keur Gernawu terus talina naon? Caina keur nyebor tatangkalan. Tuh. Kan ayeuna teh kan halodo. Loba tanah-tanah lahan-lahan dibangun ku bangunan. Bener. Anu antukna penyerapan cai teh kurang. Matak teu aneh. Lamun ayeuna cai sararaat teh naon pamolah urang kene salaku manusia. Teu boga rasa tanggung jawab. Dina lebah penghijauan. Terus ayeuna pantatangkalan gundul teh sok nimbulkeun rongsol ame Cijenil. Nya Cijenil. Tas sabaraha poe mobil teh jalan Bandung Jakarta. Allah marukankeun eta teh. Bapak bupati teh ya? Bapak lain bapak bupati Cijenil. Anu ngaresmikeun nanaan bisa jalan deui. Tah anu bisa jalan deui. Bisa jalan deui teh ku ayana bapak bupati dina kuring ngalajo dina TV. Nya. Da kuringnya beja cek nu gelo. Heeh. Barukan teh. Tah, ieu teh pamolah manusia keneh. Udah lapisan ozon. Lapisan ozon. Bener. Kancam bahaya manusia di dunia bakal kancam bahaya. Pamolah naon? Pamolah manusia keneh. Nah gitu. Mata urang kudu introspeksi diri. Sep, urang maca dina keterangan. Nya kumaha. Yen ieu rusakna dunya teh bakal ku leungeun-leungeun jelema. Nyata ban? Nyata teu bisa ditolak deui. Alam beuki maju. Ancaman beuki berat. Lamun urang teu gancang-gancang introspeksi diri. Kurung iman jeung takwa ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayeuna mending ngahibur maneh. Sok Asep nyanyi Wingdang. Sok. Engke ijem. Ya, jadi siap. Hirupna manusia telanggeng di dunia teu kaop loba harta sok poho kana salatna doraka pangrasana luhung hirupna adigung nafsuna teu dibendung gawena hayang nyandung linglung Eta teh anu nyenti-nyenti teh naon? Kadelele besi matil na sapeda eta pentil tumpang dina kulit til di awewe eta rok. Bener. Ning jauh kana Terus ere-ere daun pare sayang bondol kahuruan si jem teu daek sare hayang dibere sirup make es jeung kalapa jeung segala pucang kaleng kalapa muda pokona mah segala aya eta mah beuki da sarua jeung ieu jeung piraku teh kasida. Tah, eta kacida piraku resiko keur dapur sapoe ukur sareret tetep saliwat tapi busiat kudu aya daging ayam. Kudu daging ayam, kudu aya nu gelo. Kudu aya babak aweuy. Kudu aya babak kaur. Kudu aya babak kaur. Kudu aya babak belur. Alah, sono ieu kan. Kudu aya nu gundul. Nah, sono jadi dina obrolan ieu teh urang teu mubadir. Diteraskeun ka episode 2.
Sing ai boga salaki teh. Hayang teh tang cepot atuh balik deui jeung urang teh lah. Mending geus hayang aya nu ngusahakeun asa kumaha mangka ieu motor tedekeun hirup. Coba mun aya lalaki mah meureunna. Didangdanan ku salaki ieu mah ukur hirup jeung babu. Ka mana di sinah teh nah? Nah? Eta kumane kunaon gini? Nembalan teh juga di kurungan ku batu. Nahaun sih teu ngarti gitu hahihu. Jadi tuh bau bisa ngomong. Naon jadi huntu. Eta geuning ngomong jadi kitu. Sing bener wae ngomong mah. Da teu naon teh teh oge. Sakitu. Baleun ngomong tem teu kahartiku, pikir tak kahontalku akal. Sanajan teu kahartiku pikir teu kahontalku akal oge da kumaha tuh da. Ari awak dijag-jag dititah wae sugan ari api-api nyeri huntu mah eureun dititah digawe teh. Nyadatna jadi bujang mah kudu daek di pareta kudunungan. Ya mah dununganana tuh nu marentana tengah peuting keur sare titah neangan hayam. Nya ada urang hayang dahar jeung deungeuna, jeung buka. Tapi aku hayam hirup-hirup kudu di dahar. Hanya diasakan atuh inah. Pokona masa umur hirup. Boga dunungan kieu tina awak lintuh. Asalna awak teh baheula mah hanya digawe teh 40 kilo saprang ngadunungan ka dieu jadi sakintal. Lain kuru atuh. Urang oge kakarak teh boga bujang maneh kos kieu. Dalam mulai dudungan mah dicekek. Aduh eta si Inah, itunya juga musuh di dalam selimut. Namanya terek wani ka urang. Eta mah kumaha di dinya atuh da pilih kasih kumaha. Ari hareupeun pembantu ngidahar teh jiga nu heueuh deungeuna jeung daun sampe. Ari tempo dihanapeun kasur aya hulu bandeng, aya hulu kakap. Ini kada demes pisan kan ada hareun teh boga dunungan. Lai kitu maneh teh sok kana kurang tadi parak di pengkong. Di parak sing henteu. Ngantu diberehakan we terus dibaheula. Kok nyadatna aya jadi bujang mah kumaha cek dunungan. Cokot itu ieu bawa kada parentah dunungan, cokot itu ieu bawa. Ari nitah lincah ari ngagaji jarang. Pir aku teuing sok ngawirang-wirangkeun dunungan sih. Hedek dengeun ku tetangga sia, pajakeun nya we eta. Eta gaji unggal bulan ngalay wae. Baru-baru gaji ngalay. Ini anu kuring hiji-hijina ge mah nya ya dunungan nginjem anu pembantu meni teu irai meni badis. Lai aing teh gablek. Anu kawe heula wa sok ngawirang-wirangkeun dunungan pan ieu teh dunungan sakti oge aya jelema aya ieu teh. Era ku tetangga pada ngomongkeun eta mah cenah ina dunungan mana teh kalau ka motor we diheulakeun. Ai rusuh ka pasar kada dipajukeun ieu motor teh ditungtun wungkul. Pan hayang edas. Sokonana naon teh. Kumacek urang we jadi teh Ari hayang edas teh hayang naon?
Hayang kaanggap ku batur. Hayang kaanggap ku batur orang gedean itu. Jadi Dari kelakuan intinya mah tiba lagi pujian wae ngomean kenteng 2 siki bebeja ka tetangga beak 8 juta. yo, kumaha cek urang jadi loba omong teh ih. Meni piraanan ngomean bak di kamar mandi. Mun aya tetangga nanyakeun bejakeun 11 juta da moal percayaan deui nu gelo tetangga teh. Ieu mah sok kalaka diheula mah teh jadi jelema ulah sok loba ngagigi. Ngagigi ngahuntu. Heeh. Ai ngahuntu teh kumaha sih? Ngagigi sok kalaka gede wadul diheulakeun ari nyarita ka batur me kausul jute ari nyarita teh juta ratusan juta miliaran ai kerah dakian. Aduh eta si Inah jadi ngomong teh bikin mendalam bae. Aduh bikin mendalam. Karena selama ini Dunungan teh selalu menyakiti hatiku. Harus pada siapa hamba terhadap beliau ini? Janganlah sekonyong-konyong atuh Dunungan terhadapkunya. Makanya itu, jadi bujang itu jangan sembarangan bicara. Ya kalau bujang mah itu terhadapnya bagaimana bos? Ya kalau bos itu bos apa? Iya bosnya begung. Cina tangkeun motor mah nebusan motor tuh di bengkel. Ayo nebus motor diheulakeun di kongkorong abi mau digantian gitu. Aduh eta si Ina jadi kunaon kitu jadi ngacaprak geus nu edan nya. Da batur mah digawe teh tina teu boga perhiasan jadi reuncem, ieu mah tina reuncem jadi lenang. Geus kita ngomong we. Nan nyokot eta teh tarasi. Ayeuna mah kieu we atuh Bu. Kumaha lamun urang sebab abdi ngadunungan itu jadi ibu malik hutang gede ka abdi. Kumaha lamun ibu we jadi pembantu abdi jadi dunungan. Aduh teuing. Kok jadi ganti urang? Bujang maneh? Cing Ijam panyokotkeun ember. Mangga non, tamuleun juri. Mainnya gitu kadunungan tidak boleh begitu terhadap dudungan. You want to drink please. Aing jadi apes kieu ieu. Tadi I'm sorry Ijam, I want to sleeping. Bye bye. Ya, bye. Ngarti teu eta? Nyati. Abdi rek ka WC. Oh. Yo, eta kumaha Kang Cepot. Sok ngomong-ngomong ka maneh tara. Hari kamari ieu mah tapi ulah waka GR ya nya. Heeh. Nyaho teh GR? Nyaho. Naon? Buleud. Ai GR teh gede rasa jadi ulah waka asaeun. Ka dieu geura. Nah cenah kumaha cenah ngomongna. Ka dieu cenah rek ngarewos. Puh, ini ceuli teh hapeuk. Ih, jadi aing sales mah. Ulah sok loba omong ka batur ih. Ada kudu diomongkeun nih batur ge geus ngarame. Oh, nyahun batur oge. Teh nyahun kumaha diiklankeun di RCTI unggal poe. Waduh, Produksi ceuli Ijem. naon cenah ngomongna kumaha cenah aya sir keneh ka urang. Kieu garanya ka dieu. Heuh sok. Ai cenah mah Asarnya berusut. Oh. Kok nona ge harita teh gede. Langsung mana yang ada teh tukang galempeng. Jadi Bacil keneh. tak kitu. Ngarti teu? Ngarti. Syukur ada uing mah ngomong lagi can ngarti. Ai maneh nyaritakeun naon? Hah? Nyaritakeun naon? Oh ngarti. Oh anu ngagalempeng teh. Lain cek abdi teh lotek lamun teu make cengek sok bari. Oh. Meureun da bau. Ayo teh kumaha dunungan jeung pembantu can lalahar ti isuk. Kumaha kejona? Itu. Ai boga pembantu diheulakeun dari duit eueuh kagableg. Atuh geus imah jual ieu keur ngagaji abdi. Aduh, teuing meureun urang ngajadog di mana atuh? Ada di tuh di kolong sasak da pantes awak kitu mah. Aduh, benar-benar si Inah ieu menghina ye. Kepada aku ye. Ayo, kumaha cenah aya kumaha ka urang mah? Kang Cepot. Kumaha nya cenah dari ku awak kitunya da eueuh pikan neungeun. Ka urang teh? Aduh, tapi tong amak. Tong ibu Ijem tong bendu, nya tong bendu. Dan mungkin heula kieu ai baheula mah cenah keur ditaksirnya ditilik ti gigir leungit ditutup ti hareup sieup di sawang ti tukang lenjang alus tangtung hade laur alus angkat lair ke 4 gelis bau tinggal jadi ena bawa ti kudra. Tapi ayeuna sapraka tabrak-tabrak api jadi hancur. Nyakan harita teh dibuntal. Lo jadi nguruskeun tabrakan ka api. Da asalna teh kitu cenah tah baheula mah. Tapi ayeuna teh kabongroy cenah nya sanajan rupana geus robah sapraka tabrak tapi dedengieun cenah eta ku sorana teh cenah geuning basakeun ngalagukeun naon teh waktu ibu Ijem di kamar teh geuningan. Da ngadangukeun teh di luar Kang Cepot. Emang oge urang suka riringan harita teh.
Geningan lagu naon teh geningan lah Buah kaum. Gerasa kurang kenangan ku abdi gerasa. Buah kaum ruruntuyan geningan saruntuina dibelah dua. Aduh kongna ulah kitu sasauran da abdi mah jalmi teu boga. Aduh Buah kau runtuyan kening bapak saruntuina ibawa Eta meni pararagat. nah abdi teh ngareosing geus ngaringis kitu teh ngomong ka abdi teh bijem di orbitkeun cenah kadian rekor Eta teh sora kitu teh sugan we kasetna payu 1003 lumayan lah kaset sora kitu mah keur para blauk arawana. emang oge eta teh lamun aya nu panyakit ateul tadi beres sora eta. Uban buduk. Assalamualaikum kesadaya lalinggi para ulaman sadaya nutos kersa semih hadir raos bingan nukali intang luntur gali kersa suumpi celek sakede ragi anu pendek digalai sapi jadi alokna kos kitu penumpang nadana da eta nya pan Kang Epot ge nemalang hari teh ti luar poma ujang tong hariwang najan si nyai meneyang eta mah urusan gampang pan bisa jalan ka tukang. Terus maksudna hah terus jadi maksudnya mah sanajan pamajikan keur gede beuteung salaki aya kanyaah lamun rek barang beuli rek naon teh najan duit teu boga ngabelan jalan tukang kumaha we carana ngijeuman ka tatangga. Jadi salaki teh nya namanya nyaahkeun baheula teh ka ijem dengan ijem kurang baik memberikan servis terhadap suami eta cenah nyaritana ka abdi mah kurang baik kumaha nya lamun dirisikoan 5.000 ka salaki teh ngaulaan bari nyaliksik udah aing teh kuntilanak lamun diresikoan 20.000 nepikeun kalincah cenah ting lincah naon ting lincah senam ting lincah naon naonana nu lincah teuing da cekang epot teh cenah nineung ku pamajikan teh lah ai baheula mah ngan ayeuna mah kumaha nya lain teu nya tapi cenah aneh teh cenah ayeuna saparak balik ti Amerika aya peningkatan kamari oge tual toel wae ka urang kiraku kamari nyiwitan ai sugan teh Kang Epot paling ada melihara rejo di Ciwitan nya Kang Epot ke kamari nyocok ka urang kumaha cenah sugan teh Kang Epot kalah kalah jangki aya abdi ge basa dinten Senin mami atoh teh katempo ti kajauhan make baju belang make celana belang kaos kaki belang panya teh Kang Epot efek teh anjing belang urang aduh eta mane kamari oge urang ngagolosor wae aduh ganti Kang Epot orai koros mata oge bi ijemnya mending geus ieu dedelan teh Kang Epot wae itu dah mata jadi jelema mah kudu daek diskusi teh nya najan Bu Ijem jeung abdi salaku pembantu nah. tapi entong ditempo pembantuna salaku manusia abdi jeung Bu Ijem teh sarua pada ngabogaan hak nah jeung pan aya undur mankola wala tandur mankola jadi mun ka jelema teh entong ditempo jelemana tapi dengekeun caritaanana nah. najan abdi pembantu lamun nyarita hade manfaatkeun sugan we atuh eta ge dimanfaatkeun mikirna mah dipeulikeun kana tarasi gini pake nyambel yo nu mata ge ari maneh boga kabogon can geus ngasaan kawin can ari parabot mah geus ngajak ti baheula kawin ngan lalakina mah cenah noel-noel acan pajarkeun teh bau kelek cenah abdi teh terus diubaran ku apu kelekna anger bau kalau kabareuh we da panas da make apuna 2 blek salah diubaran ku apu mah jadi abdi teh kumaha tuh bijem nya ayeuna mah kieu we ulah pamengnya ibu ijem tulungan abdi da abdi teh kumaha dudukun mah geus ka kaler ka kidul weleh ka kidul lapur ka kulon lowong ka wetan nginghil Assalamualaikum alhamdulillah tadi gara bijak saya tanya
Aki-aki nu jago ngaramal teh. Anu baheula gini, Ibu Ijem cenah maneh teh wadal teh poe Senen cek lain Ahad. Teh da kuduna mah jumenil awal cenah geuningan. Kita ka dia tuh. Cenah ka jero geura. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nuju arah raya itu Nyi Ijem jeung Nyi Inah. Aya, Pak. Aya mangga lagi Abah. Iya, aki teh keamanatan ku bengkel ketok magic. Oh, nya anu di deket jalan teh anu, Bang. Cuma Sasak, banyak di sisi sisi sasak. sawah bengkel. Jadi aki teh ieu teh keamanatan ya berat-berat oge ka pakewe dipanggul ieu teh mamawa moto. Keke Abah, ieu teh motor teh terus kenging ngadang dosan. Atos kenging ngadang dosan saurna teh Busi. Sumuhun usi. Oh, usina. Usina. Oh, mudah benten usi sareng usi. Usina utut. Jadi dintos. Usina utut dintos. Dintos. Bana etot. Bana teh pes. Cabala uit. Sabara uit. Ari-ari-arina aya nu otong. Tah, ali-ali iji leungit. Ada. Awat Jadi setang. Emen. Pelek nu arep eueuh nu tukang eueuh. Geuning tiasa teh nyarios eueuh. Jadi aki bawa ka dieu teh bawa nanaon bawa nu eueuh. Aduh, karunya teh aki-aki teh di ditu meureun membawa motor. Syuhun teh ieu teh buminya Ijem teh ieu teh. Nya, ieu teh aya di saprang eta di hareup. Acawitna mah aki teh ngomean kereta api teh ka bengkel ketok magic teh. Alhamdulillah ayeuna bisa ngapung deui. Nya. Tah ayeuna keamanatan kana jadi mulang terima. Jadi aki teh lantaran kaliwatan ye imah ieu motor teh dipangbawakeun ku aki. Tah ieu hona wek-wek. Ona wek-wek teh Sana wek-wek atuh. Naon atuh Ona jang. wok-wok. Jang deui urangnya. Nyai minangkana mah. Minangkana Nyai. Jadi tong diceritakeun aslina minangkana. Bener. Honda bebek. Pun kagungan nyi anu mana ieu teh? Nyai Abdi Oh syumun Ieu ieu. mah seus. Janten pangaosna teh tah ieu obon. Obonna. Obonna balaha. Obon daftar harga ieu obon. Ai eusina mah 4762 duka kengeng duka henteu ieu teh. Aduh, tibalik ieu. Tah ieu witansina tuh tampi. Aku eta sih. Teuh nya. Ya meureun kudu ti nu gablek itu. Nu gablek bengkel lain ti maneh. Ari aki nyarita teh kumaha? Wet. Ari abdi nyarita witansi, aki dibenerkeun kwitansi. Kudu pada mi heula engke mah. Syumun ieu motor teh diterima moal. Sok ina erek ditarima moal cenah motor. Kapan anu nyai motorna? Ada eueunan-eueunan tuh dambung teh. Gera tinggalikeun barang-barangna geus barang reutuh ieu kira pe kantun ngahirupan teh hirup teh teh da aki mah teu bisa. Ai klaksona ieu klaksona. Alah nya. Tah nya stereo teh klakson teh. Klaksona. Lain monon. Lain monon. Jadi klakson. Iya tos dibalancing pangintennya. Cumuhun terus dibalancing atau dibalangkeun. Stang lagi salah sporting. Stang lagi apa tuh salah sporting? Entuk. Kudu apal. Ieu teh rek ditarima motor teh moal. Heula teh nama Abah calik heula di dieu. Cumuhun. Jeung teh anu eta cileuh digeuleuh kitu segar de peureub. Sanes cileuh ieu mah. Naon? Cileuh. Nah naon kedengen aku aki we ditanya. Jeung eta kok mah jeung mamawa kompor. Ih, enggak janji deh. Pugunya eta aki teh pan ieu teh mah rek imah mawa motor. Terus Dicita dibikeun ka Nyi Ijem narek ditarima moal ieu motor teh da. lain motor eta mah kompor teh boga dadeuleun aki-aki teh. Oh, juga teh lain kulanter. Ijem dipikir-pikir urangnya antara dunungan jeung pembantu keur mah lungleng mikiran kaayaan ayeuna nasib urang. Jol kasemahan kudu kieu. Jadi mata kiri jelema mak paingan cekolot kudu tumari makana kadar anugerah ti Nu Maha Kawasa. Mari geus takdir urang mah nya Ijemnya. Nya. Kumaha atuh ayeuna dibalikeun teh abdi jadi ngadunungan Ijem jadi pembantu. Kahajeun teh nanaon? Tah tuh Ijem Geus kawin. nasib kuring meureun. Tah ayeuna di Ijem atuh ulah ngarepkeun Kang Cepot. Geus kawin aki-aki ieu. Atuh sakalian Nyi Ijem dikawin jeung Abah. Tah bah randa kabeneran bah daekeun anu burut oge. Da aki mah teu burut hernia ceuk dokter oge.
Sok. Aduh ninggangna tuh dah meni bau hapuk kieu tak ya kita ya. Nyi ulah wora tarasi ge nu bau payu we. Sanajan aki bau hapuk da. Moal aya nu ngameuan. Jadi aki-aki ieu mah boga ciri nu mandiri. Naon cirina aki? Hapeukna. Jadi sanajan hapeuk ge komersil. Pek ngaliwat ke terminal jelema arutah kabeh. Mata kudu ngerasa bangga. Kajen teu nya asa kuat nangtung we lah. Jadi kumaha tuh? Lainnya ini ijem ai boga imah anu sawah legana iraha rek ka Mekah. Ya abdi mah geus mineng nari nitah. Lamun urang geus cukup pakeuna prak geura laksanakeun ka tanah suci. Kudu kitu nyai. Lain pagawean teh ngabodor terus. Sakali-kali mah ka Mekah. Cak naon. Tadi mah bedegong aki titah ka tanah suci kalau ka tanah abang. Titah ka tanah longsor cek oke. Ya, ayeuna bulan puasa ngadoncing kalarenyun kieu udud antara babu jeung dunungan. Ada eta babu. Aki mah mana udud dan teu? Ada eta geuning daun kaung. Da ieu mah lain keur udud keur nyesep. Oh, beda. Oh, beda nyesep jeung udud. Ari abdi mah ditipu aki. Wah. Yeuh, cenah inah hudang. Terus maghrib, buru abdi teh celebek we dahar si oreng manehanana nyetel kaset adan. Ai keluar ti ieu mah panon poe caang keneh. Da itu anu dorakana. Tong nyalahkeun ka abdi. Hari itu panon poe bulan di luhur teh. Kada abdi menambah ngali. Aduh, ampun. Sain teh urang bener kene ngomong teh nya. Tah saya da sagala rupa ge urang teh kudu klimaks. Uning klimaks. Naon klimaks teh? Klimaks. Topik. Tema Taufik wal hidayah. Jadi sebenarnya ya hidayah nanti di obrolan teh. Motor teh anu geus digenti teh pilek. Anu hareup. Jadi sales manu tukang. Dari jajari. Da eta. Ya. Da ieu telakson. Talakson da ieu dengekeun atuh. Dah. Sayanya kelakson teh geus ngahakan huni juga namanya. Bisa jadi. Baheula mah ngomongna eta wae nya teu daek meneran wae baheula mah. Nya. Nyebut tentara ge sentara cen. Aya sentara 2 sentruk erek batangur. Mun cara urang mah itu aya tentara 2 truk erek bertempur. Nya aya sentara 2 sentruk cenah nya. Eta mah aya sentara 2 sentruk erek bentengur. Cek manehna mah bener meureun ngomongna. Ada hampuraeun segala rupa. Nu kolot mah hampuraeun nu ngora. Jeung nu kolot teh ulah sok usil kana kaya nu ngora. Ya mah nu ngora maju saeutik pajarkeun ngaruksak. Karena ide-ide nu kolot ulah. Jadi kudu silih jujurkeun kudu silih hargaan antara nu ngora jeung nu kolot. Bener kitu, tak kitu nyi aki mah ngabejaan ka nyi ijem titah ka haji nya. Ieu mah hayang ka haji ngajualan isim ka tetangga. Nah naonan kikituan sedengkeun saha-saha nu ngajual meulikeun ayat-ayat kami dawuhanana oge bakal di neraka langgeng salilana amit-amit. Ulah kitu nyi urang mah geus aya pakeuna kudu ikhlas kudu ridho lamun nya ngaku agama Islam. Nya kitu tah sugana digenti ayeuna ijem ngaranna engke mah geus balik teh Mekah sugan saha pan hajah kemalin. Jadi hajah Siti Nurbaya nu halus bisa jadi. Abdi Samsul. Namanya telah lagi. Kan bae mah jadi gagah. Lamun teu midun. Aduh alus mamodon. Uing atuh datuk maringi. Jadi lamun nepangkeun abdi hajah midunwati. Baheula mah abdi keur teuas adatnya banyak. Salaki teh di bere ngaran teh lain ningrum lain inah baheula mah. Batako ningrum. Ada adatna teuas ke Batako. Bener. Ya kita lamun geus ngobrol-ngobrol kana ka Mekahnya da urang teh umur teh teu tantu. Ari si mami indung maneh teh lain ka Mekah jeung adang. Kawitna mah nya kitu teh ada sabab umur teh teu tantu. Ayeuna model abah ngomong jeung abdi, ayeuna ngobrol buah-buah isuk maot pan teu nyaho. Ayeuna ibu ijem ngobrol jeung abdi buah-buah isuk katabrak. Lamun maneh hayang ka Mekah mah bebejaan ka Sidon. Ta ayeuna abdi keur ngarobrol kieu nya, nasib mah teu tantu buah isuk menang SD SB. Bener. Jadi teu anger anu matak. Mun tetangga abdi bah Abah percaya tetangga abdi nu sabelah? Teu pira katembak curug maot. Nah, nyi. Da curugna dina tarang. Oh jadi anu katembak teh benteng meureun.